Bismillahirrahmanirrahim. Ulah neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula fi duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, dua kali, tilu kali, poe, sepoe, dua poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus teu salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeung ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos karana mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub. Embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah aku loba-loba jeung urang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ka mantri kunani saya mabok tahajud 2 bae. Sholli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Allah syaratna sare heula, syaratna sare heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat, witir geus cenah kiai ibadah mah biasa. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat. Oh ieu tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek. Yana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud. Kula sok tahajud cenah ieu penting teh. Wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung? Kajahoan kan. Aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt. Lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh caang itu kuburnya. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail, caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qodoan. Usolli fardhu subuh qodoan. Ayo tuh beres tadi. Ayo jelema nu kos kieu nya. Nah ye Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir,
kaula neangan pisalametin jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat Kahfi. Rakaat kedua ti surat Kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata eta sih kumaha ngukurna kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam bae nu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh aya diajak kan angel setengah jam sajuz teh ya 5 gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu berang peti jam ngancelok ke alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene kiamat lamun nu kos gitu anu kos kumaha cenah kieu eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mentek jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah gilir ngora dideketkeun ngalengkah kadenya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jangan kos kitu nya tah ieu oreganan baca Quran urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakir babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nyana bebejak ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa cikulan hafizul Quran silaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureunan sataun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa
ketika digali kuburannya beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna muslain saetik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maut bau mayit nage lamun urang Abu Yadahlan ketika maut guru abah guru urang sarerea nuaniin kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak tuani kuna sengitna luar biasa masya Allah sengit aya kiai tilu kiai ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian ting nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan dia menyang ngeriditkeun yang ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna bisa kuku apa itu masih tanggung jawab guys pokoknya seperti itu ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeun anak seungit jadi kubur memeh nage kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae kiai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu caritakeun dia kuarina geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha dementak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikan kiai aya salaki nya tilok kanyana tilok deui geus dianggap paeh heula orangana lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna ja nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka teu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan make batu hiji Qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta hiji nomor ka hiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor keempat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum was sadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah ayo 7 poe 7 penting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit pohara jasa sih puasa naon sih hebat amat pasang masan sarwiti aing goblok cek sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku aing mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aja sih awewe itu dibawakan mobil kayak embung baik
tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu mana Kang Pendi mana jangan keluar pede teh horenganan make bata beger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sodako nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda sak datang ke surga aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang aya anu kakara ke salengka dua leka gejebur iya jalan ke gejebur bagus tadi awal waduh keadaan ada kumaha tuh sodako Masya Allah can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya ya penny jajan malah mah zakat batur dicokotan aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid Masya Allah mawat tiis di jero kuburna kan ditanya begitu ditanya maca Quran osok iya tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid Masya Allah hanjakal teu AC ceknya teh aduh ya kieu mah tah kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sodako ya dak jelema ya Allah ya Rabb Manghaji kulai candahar di kamari ya tah bere tah aduh dulurku lagi dari sararusa tah dibere tuh batur anu kesempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang Haji Pendi ngaji kulai di kamari candahar saha ye tuh lain dahar sia tidak kuat aja wah lain dibere di ada ini kadang waing tidak sehatan waing ya ini jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap atuh saha nu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir tah ieu nasehat teh lain ceramah doa silama kumaha kebutuhan Masya Allah Karim. Nah iya uburi sirat kapanggih ku kisakikil barhi ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana nu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjang mah tuh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kekurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula
Sejen beres leuwih duit tak leuwih mah aja kadegan duit tak basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus da ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur deh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat aya titisan di kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengen sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we sakieu siapa ngajakin rokok di akhirat pabrik lagi sareuh emang enon tenang batur kepanasan ku iman teh cak sapanas dan tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadnahu kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia kayu mah hese jasa mah boro-boro pangkat bolehin kiai-kiai gersep jasa kana dunia nah terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan aja yang ditolak tetapi ta'alukna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge Masya Allah mantap Gusti Allah ini saya siap naik sujud mah ke Adam fahbifah minna turun siap fama yakunu laka an tatakabbara fiha telayak tepantas surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga tepantas telayak turun siap tahus innaka minus sogir turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula cek iblis golazirni la yaumi yubasur Gusti abdi diusir di sorga Gusti kita turun ka mana meureun abdi bakal turun ieu ternyata begitu diturunkan iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan ngan iblis meme diturunkan teh aya pamundut
aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia artina iblis mohon ka Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua bau apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia engke kumane tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya aya priwit kade lamun memeh aya perintah satiup tiapna amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh ambut teh sinyin songsrong ku gede-gede teh sejaritakeun ada kade engke tiupkeun di akhir pertama tiupan pertama poe kabeh manusia tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis sambung pae gak pamenta adanya naba datang ke manusia ya dihudangkeun deui ai siapa eta tante mumpung paenya nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol innaka minal munzirin cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis ku aing sia termasuk anu dijawab kuaing diakhirkan siangan diakhirkan ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ke waktu tiupan pertama tetap jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutika hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis maka iblis teh sebenarnya mah ketika hendak ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berat sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis cerik ko sujud ko cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh di kupa di sitra supaya jalanina tuh itu tuh di mana tuh di Jati di mana karena tuh paratisia nyaho sia nelayan paratisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon ngaranna
tuh saya nyaho deui wae heran aing mah kunaon ngaran rajin nyaho kanu kitu heran aing mah masyaallah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pending nya ya ya Allah ya Karim tah ceri gudang sadariat teh nyaho cek iblis kunaon Tuan Raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat cara di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka aing syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang ditarima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang boleh tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang ke malaikat iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan disengserikan ke seluruh malaikat iblis cujung ke lantai disengserikan ditonton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsun abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tatap sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima waitani la aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kani aya cak iblis la aqaudanna siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal ciri di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikan ke surga bakal kapal jeung Gusti abdi di dinya dekari sing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم cek iblis teh kaulah teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam
supaya ulah cicing teguh di agama Islam kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam tete tanggung mimba ini aidi bial kedua wa min khalfin tukang helo wan aimanim satu obat wan sabai kenca saidana kok ulah dek didatangan lain lalagan iblis teh pokokna mah wala tahidu asfarum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam iban ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah nu bantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katu nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari di ider-ider ku panggoda iblis jas sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokokna mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon tak tugas jana ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang kasorang yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teh kadeuleu sia sok Allah Allah mah leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak dia ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira di ridwan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana ka karakuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah ji atuh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang jang Islam kudu teu berjuang nah berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol si iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aja teu daek cek LDI teu daek aing mah tanya kos kitu mah persis turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kalau usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah teu kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal kasar kok gasar geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan-perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat
capek cara salat memaning zikir dalilna wala zikrullah akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia teh iblis lamun kurang kadeuleu iblis sia wae dikerekam sia wae mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing hang gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis kadengekeun jeut tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadi kahiji iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum syiratal mustaqim aing datang ka agama dan disalilukan ku aing sia agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mangkaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ia datang wah kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana kiuci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pakai dagang ngaji poe minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus sia mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cek iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta mah ye eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus bandingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh mah cek kiai bohong bisa aing meuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga hayung ke babarengan jeung aing aja jaga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cak nang kumaha deui ieu ya duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah juga beak atuh maning di depositokeun nyana ngobrol jeung jurig
sejarah yang gerogan pamajikan neng kade neng ayo nong kade dia kalau ada iya aya angin seger neng naon ya makanya ke musyawarah orang rumah tangga supaya ngararin rahim kabehan atuh aya naon kak kira-kira lamun ieu duit kan kurang namun dipakai ngabangun imam meuli kendaraan sakit cek aja beak bae bener kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti orang menangna geus berasa berata 20% tidak 200 juta seberata tuh langsung boboan ya tuh kan urang eta kan wudu geus ngindahin jasa geus nikmat urang nyokotan eta bae pake dahar pake nyokolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teu dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan garek cokot bisa ngarehel heuh ka akur tak kos kitu ka aku ditiupan gue bis akur kan aku jual be anak na non mah ya kerduaan be ya kan dia musyawarah ya yang setan-setan ya atuh dijauh kene anak na satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran lagi kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia moal ka sorga geus teh urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha da kumaha satungtung kolot aya kana sama satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya kade ya sia diuk dinya mana adi siap itu aya gorokan kade sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha ge beak ieu mah depositokeun mah ge dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak itu anak mendek kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup Masya Allah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna la qaudan lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh pun kanyawan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel bu sia tuh moal lain terapi aya urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus lobby mumpung di pabrikeun sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram bener duit bae bersin teh hayang teh budak teh nya itu sok mulai toe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia aja tahun ane cenah kaboganya kumaha tapi suruh ngumpulkan babarengan bae
masalah ini yang ada dua deh yuk. Ayo masalah satu orang sapira tiluan dong bere rokok. Mun benang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung. Tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah. Nya sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon. Geus bala mah nyana ti tangga jaga. Emang daekeun polisi. Yo, emang polisi zaman baheula. Polisi gua ribet pamalingan kabeh. Geus hayu. Kerja sama geus. Eta iblis teh kos kitu. Ya mumpung digawe kuari jadi bupati, mumpung jadi gubernur, mumpung jadi presiden, dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di nama 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya galanya anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya pencetan rakyat ayo geus mampang hari teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat pajak teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang mongkos kitu mah leutik tah urusanana geus kajeun dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kayak tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo guys korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakak PK nageh atuh kabagian bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan ayeuna sejenna henteu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya main kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih berarti kan aya unsur di jerona emang aing teh nyaap mulai ke arah politik ya panas juring ge sia teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh ti Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih ya KPK model mana ya kos gitu pas gitulah nah, mulai tah berarti orang anu lompat ka ditu kok ditangkap nu anu permainan kabeh teh pasti permainan tuh ayo mangpang datang kacamat datang kalurah di kelurahan aya uang naon garah menyaing kena baik siang ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu alaleceg komo organisasi nu lain mah kemudian kuari perorangan anak keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek genna teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta ieu bisikan iblis teh
itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kukumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat kalau dalil demokrasi pan kos gitu itu sih bagian masyarakat itu nggak sebejok tuh masalah ya seperti gula hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur idinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asupkeun deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyieun babari lah ku ari mah geus da eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bahwa asupkeun deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung tah asli nama urang Pasar Kemis. Aduh, geus macam-macam geus bisikan-bisikan setan teh. Kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah. Nyana geus sugih kuari boti pemerintahan, bo usahawan, bo tani, bo bisnis dan lain sebagainya. Di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titang ngider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae beuh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil kuari aya nu menta sirakah deui asana susah sia kajen kukumaha ge ulah kajen kukumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui ke galedek datang da sia setan bisa ada pas bulan Ramadan dek zakat mal zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitungan ieu misalnya orang tengah zakat atau jas sholat orang bagus kan baik kaberi ku sholat gitu bae sih orang ya orang atuh puasa kosok lah atuh sepirahan ulang nguduna zakat capek jangan duitnya capek jasa dibeueur jangan duit manya orang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba ngalurakeun zakat kok sedekah ulah itu aja kebajikanana kaji apa lain di keluarga zakatna dek sih ajun terjadi tanaon kayak kadela ada di ukala didinya tah ieu ban urang keluarga zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae ya teu teu nanaon kumaha ka haji bae tamanek dibalikin ka kongkorong dibeuteung gagelang tuh nya kajinya tuh eta mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis pohar aja sa iblis atuh geus 10 juta kitu geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis bakos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalfihim di tukang nyana urusan dunia
nyanata paling itu cokot itu hajar itu gesulasian karena naon eta iblis ketika saya kau ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikenan ka batur batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa pohara wa iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia keneh seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung kaula mah ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia ad-dunya jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tukis salasan aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang saya ketika can moal diruju deui sia ku aing mantak begitu eta kadeuleu Allah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak maneh ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh mah rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahaneng bae kunaon sih kos kebo ada alwajara tos kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teh ini kerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo pohara tah. Eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali lah sehingga karasa ayana Allah kadilu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon ieu belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek salat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen ku kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya eta iblis daripada salat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali
salat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun salat sia sorangan kan di kamar tuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan sasaha ieu salat sorangan bae parduna bae nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha pamajikan sia kitu nyaho geus bae salat sorangan bajuna ulah nu eta salat sorangan mah tuh Allah Maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinso pake rinso pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya uneuleuh ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah mauninga penting salat siap ku salat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu ayo geus berjamaah ngan sia yang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari bae sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal istiqlal asa da kaplangkop atau budak asuh kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100-200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos karari tuh di mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atuh ke rada beurang siapa kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah ada lubang jam 10 kuat merod deui pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae geus siap ieu setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas mah pas azan bisa ada setan kabelah itu napas urang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang pan balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu setan kos kitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pamajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok dihareup geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katu wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain
gitu Pak Aisyah maksama kudu kira tuh niatna isin kata tangga batur geus haji siancan kudu kitu atuh setan nasihatna blon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah Gus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu tah ka Makkah direntalkeun beuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Mekah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Mekah atuh nginaheun jasa ani meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageng mah bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah nek sih ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongo ngaji Minggu maka Karang Bolong deh tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae julid aju kusia dibonceng make mio beum mantep jasa deh babaturan sia loba mending ka Karang Bolong tuh aju sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel di ditu nyawa bungalow mantep jasa tuh di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngora kan waktu ulah waka bandingan ka ditu sesenangan heula jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu pake ngaji-ngaji sagala caritakeun setan ke ngaji mah sial tah setan tetep urang ngaji bae teh mah ngaji bae itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon ulah ka maji sareudang Lampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya uleg aya atuh geus bae dinya bungkusan geus bae di dinya tah ngaji mah kitu pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun ngopi geunah geus teu kudu mayar kopi ge geus pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji Darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngora keneh ulah ngaji sia mah pan sia mah pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan sia mah mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui kiyaina ge pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manut tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen ku kumaha ge geus jadi betul bae sia mangajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud gak di halangan, orang dek tahajud udang cek setan teh aku naon ya udang dek tahajud sakumaha kiai kiai tahajud mah penting mah dek ngajajal bae suban tahajud capek sia isuk tunduh siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh yeuh ai kiai mah pan teu boga pagawean sabira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan jauh daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai jeung santri nu kos kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae iman ndek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah dihayukeun dituturkeun we geran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya
jasa setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat seluruh itu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh Summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kenceun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bir bintang tahan angin lamun nginum bir moal asup angin jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua orang Amerika mah geus biasa ganti lepas asup angin paling paehnya nah siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat bir mah tahan angin ieu mah heulanan asal nyobaan bae bener jadi kamangpaatanana adapun teu memungeunna tuh teruskeun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha ortodok kan ngaranna ge bergaul seetik lah minum bismillahirrahmanirrahim ulah bismillah tuh banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis lo goblok apa ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos gitu mah jimbung abis mabok mabok we ganja yang ngerasa encan itu aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ke babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh itu sakali asalnya kok bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus kita nata ai ganja mau kan mal eta nata haseupna ulah kena kaluar tutupan surga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh gara-gara ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh dek milu naik kapal dia jeung aing tuh cak babaturan mah jadi kos kieu atuh ya aduh udah asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak kage tutupan mah mabok sia cak setan teh eta kan babaturan sia nu saideologi nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saideologi kudangkeun habak penta geus teu dipenta degeng geus coba ge ayo guys ieu beureun urutna eta aya kene setengah deui eta tenggak